Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baraya Mancing Mania dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini saya mancing bersama teman-teman. Sengadahgo ya, di kawasan Waduk Sadawarna ya. Mudah-mudahan ada streknya, yang ada tontonnya ya. Lalaju anak gitu maksudnya. Kurang sare gitu. Tiba soalnya jauh ting di Bandung. Nyari awak. Alah sia. Jauh gitu nya. Jauh ngolong dia mah. Tuh ngabanul teh. Cara rago ngadi dia mah ngaruseup. Mudah-mudahan video ini ada tontonnya. Aya hasilna, aya strekna. Naik badotna. Saksikan gimana keseruannya mancing di Sadawarna ya. Ngebanul dulu. Bangun. Bangun. Aduh, jauh euy. Bang, jauh bang. Sesuai kemampuan aja, Om. Heeh lah. Aku tuh bisa ngalung nage ya, biasa nage deket saya mah. Di api mana tuh, Pak? Hah? Di api. Asli. Biasa nage kan di Cirata mah tuh 2 meter. Dapat di luhur mah slek. Kok di halangan. Keratan. Aduh, Langsung leper. Ritual dulu. Oh, banyak deh. Gaya gitu ay. Hah? Alhamdulillah nuhun mungkin. Orang boga balatet kieu matak mung jauh mung teh. Segala ngeunah. Kopi dipangdinyokeun. Harumnya tai. Asal mana mau nih ya? Om ninyo kopi dulu om. Nih rada semangat jangan ngalungkeun. Aduh. Duh Gusti Nu Maha Suci. Ya abdi sumerah diri. Ih, jara gua tuh. Kelung. Ngelop euy eta kunaon atah. Cep. Eta mah badot purba. Des. Kabi euy. Hampuran Ye teu ningalikeun teu berat om. Kayak atuh barana lah om. Barana lah ku abdi urang ieu. Hampura aduh.
Diajar om. Diajar. Oh biasa. Nah hanya. Sok om atas om. Hampura ah. Siap. Ya hayo terus hampura tapi gitu keneh. Tuh ditinggal ya teu berat asli sugan teh anjir badot murah di video kau om. Aing mah teu meunang ningali videoan batur we aing. Yang penting aya tontonaneun we ah. Detik om ieu mah euy, di mana? Arusna bedanya. Kagigir kanan. Kanan. Heeh. Oh. Kanan arusna naon coplok. Coplok mang. Teu pageuh nya. Oh, palingan. Tuh. Masih tut masih gitu belum lain lauk apa. Ting lauk naonnya ya teh nya. Masih sentuhan manja lah itu. Kersentuhan keneh, sentuhan biasa lah, kasih sayang, belum ngehoak sentuhana. Lauk naon tomang weh, mau bancet. Tampi ah, kopi nak ngaropi ngopi. Panas gusti, ngagung. Nikmat mana yang anu didustakan di dunia, ku Allah. Masih lalawak keneh meureun nya. Cetut teh kieu. Jok suudon cek nila teh aing mah. Ya, si aing jauh ngalung sakitu jauh. Jagoan aing jauh sakitu. Cok tuk lay ah. Pegat. Kan awi mung be. Orang ngokok awi nanya. Iya, gimana kalau Duh, rokok tinggal sabatang deh lu. Niangan deh ka mana sim kuring katongo we. Bari nangan. Dahar. Ayo nama ngarokok ngopi seger. Pinah lagi naik wae mah. Ngalung dieuna teu bener. Bandul mah, banjir mah. Bener mah. Yo, boleh 5 kilo atuh saya mah. Bener.
buru-berang. Ya, di mau mah datangkan lauk. Lila ngadatangkan lauk. Lila. Lila. Oh, lila. Nah, bisa lila. Nya ada lauk dua ramo. Ai nu bararentes kitu nyebutkeun anu kitu hak ieu budak laleutik keneh heh. Can ngalaman 3 kali. Nya. Tah? Hampal. Aing ngalah ieu euy, aya ayeuna euy tapi bangkong euy. Bakal liakan ku bangkong. Hah? Lalaukannya ku bangkong mah daekeun nya. Tuh. Nah, orang gitu ya doang. Gitu. Naik kayak ka dieu tadi teh. Pantai ieu kan Bisa ya ieu refleks. gabus. Nang air kana ieu kena gigina jadi bingung. Gitu beres pisan. Sia nya lalawak mah, bayak kieu mah. Lamun angin ke tengah mah ngeunaheun ngalukeun mah teh. Lamun ieu laleutik ieu ti mah euy. Tadi ge urut cirat aing dari kelek. Malung ka ditu kelewong ka dieu. Ngaluh. Awur awur di awur awur ku benyer. Awur awur belum ada sentuhan bos, harus nguji kesabaran mah tukang mancing mah kasadawarna, jangan kacirata jeung jatiluhur patokan mah. Sadawarna mah geus biak sabaraha batang teh can aya sentuhan nilat masih tuk-tak tepuguh tuk-tuk lei gitu tuk-tuk can tuk-tuk lei. Di lukut goreng sok di teang pula. Amin. Ikut bubuk baheula inget teh anjir. Ikut agen pula. Udah hareuna cekau ke kelapar. Ai lukut super. Ibarat orang keur deleuweung, udah hareuna naon nu di dahar aron ge ngeunah kuman ku cai solokan ge. Dia mah nyorot teh jam 2 teh geura anu beungeut teh. Jam 12. Aya naon gaweuna di Banten mah saya tuh ku guru teh. Abi mah pemain debus. Pemain lukut asli batak diceumpal. Oh, masih di ieu keneh teh diceumpal anjir. Main ngopi. Ngopi dulu Mas Bro. Pagi-pagi ngopi bagus buat kesehatan. Buat kesehatan jadi bertentangan jeung dokter. Nah, kalau putar mah ya dicempal beda sama pemain debus nggak dicempal. Ngopi baraya ngopi. Tampi ah. Tampi ah cenah. Bakatku obat ning sangutan
Rokok ge dadas. Tah, Dok. Mun mah rokok sabungkus 2 bungkus mah ka dieu mah. Ka ditu na ngalamun. Barade, Bandul, Barade. Harum. Lima. Ting sebarang puluhan. 40. Ya kudu meuli cai sebenarnya, Nya sok we daus ya. Cai loba ieu. Kulit bandul om. Tapi heunya benernya kayaknya. Habis mau alasan gue mah tadi itu. Sangat. Ya alat tadi kan boga. Yang itu netralisir Ini meuli teu mawa pasir art. Jadi mimiti karbon aktif terus jalur terus jejer can aya sangutan sabar hate aduh nunggu sangutan can aya wae ngaroko deui tampi kopina aya ku nikmat ieu ngopi nu menta risiko tampi gini rokona sambung terus om jangan dikasih kendor rokona. Ampun om mana bisa kaneng om abi mah. Gacor abi mah. cek kau kade bisi aya badai hayu urang kalabur. Ayo badai mah kabur. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat pagi ya, selamat pagi bendungan Sawadharma Subang guys ya. Di pagi hari menupi itu kolak Vietnamese. Hari ini hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 guys ya. Kolak Yo mah gampang rapuh, hilang. Tuh, ngapain? Sarua lukut tuh. Iya, sarua. Tapi siapa mau ketang kita asik. Wadot 5 tahun lagi. Oh, palingan kalau misal gitu kulukut ya tanya. Padahal dia usap nomor 8. Nah, 4. Ngelawak. Ya. Nah, akan masuk tuh. Yes, trik pertama ya, 5 tahun. Rilis. Ah. Oh, tadi.
daruang palawargi sadayana urang tuang heula urang contohan gara laukna contohan Pas tuang meoy. Sum. Lawak mah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi rajabana wa qina adzabannar. Tuang uk. Tuang uk. Nah, amar pas na udah dia. Sah? Dah. Bejaan tadi yo. Gue nyeri di nyawa. Jadi tentu geger ke laukna. Tengah kilo di dinya kabeh. Iya, ya mah. Wah, orang ajarkan deket. Itu capek jangjang. Kak. Mamam kadarieu jalan merota kadarieu salam mas salam ya mas Bang. Tutut. Ngalungna deket mangatan bio. kebunnya langsung Alhamdulillah. Alhamdulillah tuang tia laukna mam ek diriris hampal tah riris lah tah nya cenah gede deh 5 tahun deui mah kemudian alah sasakedeungnya ngageang kitu hirup sia aing mah kobra si Akang senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih ketemu senior Rajana channel Jati Gede. Nah, Dang, damang Kang. alhamdulillah Alhamdulillah ketemu ayeuna mah. Geus lila ningaliannya kontena seru-seru.
Nah, enak ketemu. Dina mah kieu rupana. Nah. Ayeuna nyobaan cenah di Sadawarnanya. Pakai teas ya Kang nya. Teas. Senior ke nyebutkeun teas ka bos saya. Can wawuheun. Coba can wawuheun. Jeung si Akang teh alhamdulillah ayeuna mah ngajual produk. Produk naon Kang dari kan? Si anu Poryogi ya, Baraya. Cek orang tinggal. Nah, SN-nya buat lukut kamari mah gacor di mana emang? Jati Gede. Jati Gede gacor. Kamari ge geus meunang hiji di mana daerah ya tes? Oh, kamari. Kamari mah Udin. di Udin. Udin. Tah ieu nya merekna teh si Jago Gelo. Ari Bandula Madula. Bandung lah mana. Mudah-mudahan para wargi bisa Priyogi. Ieu mah geus semua anu ngelehkeun di Jati Gede mah tah. Tah merekna Bandul HK. Tuh. Bandul HK-nya. Tah ieu pemilikna seniorna Jati Gede. Mau anu ngelehkeun lah. Babon-babon ayeuna ge. Naon Kang eta nilana ge babon-babon patokan mas. Saya sering lah lihat di YouTube-na nya. Da saya ge tuang main kieu ge anger we ningali nonton batur mah. Da resep. Tah kalaresan aya penak jeung abi. Sa jajar lah beda jeung sarakit lah. Tuh keur berusaha keneh, masih semangat si ieu mah Om. Om mari nyesep Om. Iya, siap. Om di Bandung ya? Di Bandung. Bandungnya Cicadas. Di Cicadas. Ntar mun eta Om urang sana mun abi ka Jati Gede. Urang bari ngaliwat, abi sok ngaliwat biasana mah Om. Biasalah. Gogonyakan ngaliwat abi. Sabar aja lah 4 jam tadi tuh. Tiluan. Biasanya orang senang ngumpul ngusep mah juragan tah. Si Oma 2 poe sakali ngusep ya. Ari abi mah 2 poe sakali mah. Dobol uangna. Sana ieu mah aya anu kerja lah. Jadi anu masih ngala artosnya keur sapopoe mah. Ya garpit bisi, terus garpit. Iya, aya. Ayo Kang ge sapopoe mah Icalan Nasgor gitu. Di Sumedang. Pasar Corena. Oh, Corena. Sebelum Jati Gede jalur-jalur Jati. Nah, si bade nyimpang ayalah tukang Nasgor Malam di pasar di pasar Corena. Nyimpang lah gampangnya. Pasar Corena. Pasar Corena nanyakeun arah paling meureun nya. Sarena apa? Mas anu tukang mancing ya teh. Oglek Nasgor. Oglek Nasgor tuh. Ya, pilih bade anu mancing malam bisa nyimpang heula gitu ka Nasgor Oglek itu. Nasgor gitu Oglek Nasgor. Kalau rasanya Kang atuh Om abi penak di dia biasa abi sok nonton dina TV teh di YouTube ke badag. Ningali ieu na lah resep lah. Ari bare teh mah zaman kur daun-daun geuning nya. Ningali teh. Ada temannya. Ayeuna mah alhamdulillah. Non ngadamel ayeuna mah. Geus nyajual produk ayeuna mah geus jago. Soalnya abi biangna enak, menyengat lah mun eta mah. Tah bisi eta mah pesen teh si Jago Gila nya. Si Jago Gelo gitu lain gila. Gelo jeung gila sarua lah. Gelo we patokan mah. Pona anu Priyogi ka abi we, saya di toko-toko. Oh, taya engke nomorna Om, abi sebatkeun Om. Nomorna 0877 0877 260 260 86000 86000. Tah beli anu pesennya. Oke ku abi diekeun. Di-share-keun nya. Sukses Om lah. Mudah-mudahan si
Om Oglekna Lancar. sukses terus dina jualan usahana Nasgorna leuwih sukses dina esena leuwih sukses na Bandungna leuwih sukses amin ya rabbal alamin. Om juga ya. Amin ya Allah. Juga sukses. Mudah-mudahan sing silaturahmi ieu Usahana we. Sadaya lagi. sing ketemu deui lah nya. Ya kitu atuh Omnya. Siap. Sing strike padot isi abi mah kaburu bosen isi tereh wih deui nya. Om nuhun nya. Sacacana punten ngaganggu abi. Ada biasalah pen mah. Tuh si Om tuh sarua. Si Oma ieu mah ti Madura tah. Ti Madura lagi tidur lah. Si Omanya sarua YouTuber. YouTuber naon eta teh si Om teh? Hasan YT. Hasan YP nya. Hasan YT. Hasan YP biasa tuh. Salarasan tuh aya sabaraha hiji YouTuber teh hiji teh. Biasa keur ngajalajah sadawarna. Onengan nyobaan strike na nila purba tapi belum ada hasil lah. Kemarin si Oma ada lah satu kemarin karena apa seur non seur lah anu nyanggutan mah cenah tapi kena kan ogat kieu wae nya sanes milik lah Pindah lokasi. gitu. Jadi pindah lokasi ka Haji Ucu Rakit Haji Ucu. Kamari mah Rakit Haji Udin. Rakit Haji Udin lah ya. Ya gitu atuh barayanya. Mudah-mudahan sing sehat selalu anu nonton ieu video ieu. Amin ya. Sing seueur rezekina jeung si Omna deh nya sing tambah jaya dina perjualan esena jeung Bandungna disehatkeun. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat keneh. Dan skill si kumaha. Aya bawaeun? Aya luput. Dan semangat keneh tah. Sok ngobrol. Biarpun mancing boncos, tetap semangat harus. Jadi juga jam sabaraha weh? Tabu 5. Mungah beuring. Poek. Poek kumaha? Poek. Ayeuna jam sabaraha teh? Kedeung deui lah. Jam sabaraha? Hah? Jam 4. Jam 4 mah atuh. Bencong ge can kalaluar. Aing main bencong, parawan. Tami, Bu, pemawana mengepen, Bu. Bencong keluar, karek balik. Nisong, tolong. Pertanyaan sudah mau balik cepat mah ketinggali. Ada teu balauk teh. Curiga naon cenah ieu mah ti aing teu nguseup cenah teu hanyir-hanyir acan teh. Bingung Om Nataran euy. Biasa we nu di memang ada batur ngagolongan teh dataran. Cek atuh ok kadi ok. Aing ini teu hanyir-hanyir acan. Dia hanyir teh hampal. Bengi Om di kasur hanya. Benar. Ti brawe ombrek carape di jalan. Eta mah golak sama kan ini. Hah? Dinu Rakit kedua itu tuh. Golak ke lautan. Mau tadi mana? Itu jauh mah pen eta mah. Tungtung ieu. Ti dieu siga jauh teh.
Mulak mah eta. Untung jodang. Oh, baru jauh. Mulak lauk tah. Tuh, Nah, emang keberbayan wae. oh. Heeh, tadinya keberbayan wae dalungan terdaikeun. Ayo, orang joget heula weh. Kenal di kau. Aing sentuhan Mang Epen aing video teh. Oh, kieu Mang Epen Apa itu ini? Apa ya lain dia arketik ukur tuh. Ngom. Berarti eta bieu lauk liang. Lain lauk tamu. Lauk liang di mana kado. Kepluk. Teu ieu no. Teu nyorot emang nya. Oh, Mang Epen bagian jauh heuh. Aing deket lah. Kumargi atau sore laukna teh kenging. Belum ada sentuhan. Bade beres-beres we ah. Ya. Oh. Sekian. Keur dijong hampir semua dijong. Pilih aya lepat cariosan. Anu kadangu pamirsa. Mohon maaf yang besar sebesar-besarnya. Tisim kuring, tisero mancing nguseup. Amit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo di kanas yuk. Oleh-olehna kanas. Sabaraha kanas, Bu? Aya nu 5.000. Aya nu 50.000 opat, 50.000 tilu, upami nu ageng mah 105, 100 opat, 100 tilu. Pasaran ageng mah. Ini awis teh. Nu mirahan aya 5.000. Awis. Aya, kumaha ageng alitna. Lo mau ami sakalian nu alus. 100 tilu. 100 tilu, 100 opat, 105 nawiskeun. Upami ieu 50 tilu, 50 opat eta 5.000-an. Benten rasana ge jeung anu di handap. Ah, teu hasil mah. Ya, kan handap. Maralit tim. 100-an mah tuh loba teuing. Itu bae, ah. 100-an, Wow. 50-an we. Udah 50 tilu nya Mang Pen. 50 tilu. Turun di wae. Kelah. 100 tilu nawar 52 di dieu. Kelah. Jadi 50 tilu kumaha cenah. Akan nawar mah tuh. Aya nu
Kalem bebas kan Kalem. bedakan ke semua nawar. Iya kalem teh lah. Manuk teh nu ieu. Abi mau jadi teh. Jadi aslina lauk ka emosi teh. Iya, keren. Oh jadi emosi, kalem. Emosi pan pedah pieu. Teh, teh mana teh nu amis anu api amisna mana? Anu api amisna mana? Kumaha? Nu amis. Tah, nu bolotot. Oh gitu. Amis. Ya amis. Lamun tilu sabaraha? Kan kedah nama tilu teh 100, apaan nembe jadi nawis 25-an, jana 75 tilu. Cek bieu teh opat 100. Lima ge mana naon dibere jadi. Lain, dibere kitu loba teh mah. Terus teh keur abi unggul. Obat Bade tilu mah 75. Nya teh. Sodakonya. Tayin aramis ta. Bolotot. Halerang bolotot. Ya mah ageng oge. Amis tapi. Iya betul. Tilu lah. Tilu wae. Anu mana ieu sah? Terus dipilihkeun. Ah, mah teteh we nu jujurna teteh da abi mah ka aya Allah. Nah, Nya. supaya disimpen bade dipayun, dipengkar. Kang mangga hiji mah. Nah, ieu kan hiji. Bener ya teh. Nuhun atuh. Ya bade dipayun dipengkar. Amis eta, amis nu hejo eta. Amis. Ya. Ieu na bade ditalian ieu na maksudna bade Anu gampang bisi coplok mana? Soalnya abi kana motor. nya maksudnya bade dipengkar. Ya, payun. Dipayun bade ditalian bujurna gitu. Ya. Bade dicangegangkeun. Ah, teteh cangegang abi hariwang. Eta abi ngambur ada sabeureunya. Sami wae wios. Da si teteh na teh ramahnya Iya, dia mah. nya, angke dicangkegang Amak ku abi di payun. heuh. Ku abi amak we tawar ku abi. Da beli meser ganas mah di jalan naon sih teh teh? Jalan Cagang. Jalan Cagak. Jalan Cagak. Teh da abi mari nginget-inget jalan teh teh. Emang ka mana uina? Ka Bandung teh. Kaci cadas. Cadas. Double. Ya, di payun gitu kena. Ya teh. Punten ya. Punten teh. 75. Punten abi nawis ya. Wios ah. Nawis sabina tukang dagang ya. Da abi ge tukang dagang. 25 deh. Ngan nawis teh sadis abi. Namun dipastikan pasti ayahnya teh. 25 kah? Ayahnya keur tetehna. Ayaan. Alhamdulillah. Kebona teh. Kebun kumaha meser. Setahun setengah ganas malami. Manya abi mun melak mah kudu dagangna setahun setengah sekali. Di bandar mah pan aya wae. Kan pada aya jenisan, ai ka bandar mah kitu. Ai teteh kan malakna 5 hektar. Ari ku Ayo teh nuhun teh ieu nya. Teh nuhun nya teh. Ini sami ah. Nah. Paling mah bisa diguna. Dah, cuma nang lauk punang ganas aing dah. Beli ganas. Mahal ganas ge. Ayo manggun ah. Berangkat deui. Pulang nu mancing mana laukna hasil teu? Nih, di Bagong. Ya we ganas we ganti laukna. Nah, jadi ganas nang mancing teh. Dawan udah nyangut. Jauh we tamu. Tayo we ganti laukna lah. Nya. Iyalah. Nah. Kali mah dia. Ya. Saya. Aduh.